Yung batur orang campur di madis campur jeung batur urang kupingkeun pitutur ti ulama nu kamasyhur niatan urang naatin sejadi ajar ngaji supados bodona diri bisa sirna ku pangarti urang hirupkeun agama syariat Nabi nu mulia Muhammad jenenganana ulama teh pewaris ambia ulah era di pasantrenkeun tekad teh cing dimantepkeun ku jalma sok dilecehkeun ku Gusti mah dibanggakeun ku kabogo di jauhan jatuh boga pagawean ku tatangga dihinaan ja anakna sok dideketan ulah sok nalangsati kudu bangga jadi santri komo bari bisa ngaji dibupai ku bidadari apan sidik dunya penjara pikeun jelema nu takwa tapi dunya hiji surga pikeun jalma nu doraka adunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin eta kaul